Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadaya kumaha damang sadayana. Alhamdulillah pami damang mahnya eta nu kusim kuring di piharap siang sinarang wengi pokona mah sing sararehat sadayana mitra suka seni Sunda sadayana anu mika cinta sareng mika dedeh kana pidangan dongeng Sunda. Ya. Sim kuring di dieu mangaris baris ngalajengkeun deui dongeng Sunda anu judulna teh Di Arah Pati gitu tah. Hapunten mitranya upami dina update-na ieu teh kirang cepet margi neda dimaklum da geuningan aya kagiatan seueur gitu nya seueur kagiatan janten teu tiasa tiap dinten gitu nge-update teh gitu pami aya waktos wae ku pribados upload pami henteu mah aduh wayahna we kitu nya keun diantosan we gitu insyaallah urang naon namina teh urang sami-sami dangukeun deui ieu kesenian Sunda dongeng gitu. Mangga mitra supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu dongeng. Nah, ayeuna teh dina sere nu kaopat pami telepat mah kamari teh tos dogikeun ka suara gamelan ampir leungit kaelehkeun ku suara cai. Barang geus deukeut ka jambatan, Mistam luncat ka sisi bari ngagero tarik pisan. Bangsat! Ahmad ngarenjak, hatena nyeap, ngajentul di tengah sepur. Teu kanyahoan, bedog nyamber ngaburilak. Lempeng kana sirah Ahmad, koceak dengek sorana. Aduh, gujubar sorana ti gejebur ka walungan Cimanu. Mun peuting kadenge banjir. Cai walungan ngaguruh katambah ku gede hujan. Nu dareukeut ka walungan kabeh pada muringkak bulu punduk. Ketir keung sarena ge culang cileung. Ti sagigireun nu sieun keung ku walungan caah tapi aya oge nu guligah hate bungah beungeutna marah may malah dibarengan keprok jeung ngomong sorangan. Pokna teh pasti isukan loba lauk. Moal salah deui bakal aya balong bedah. Tayalian nu boga carita kitu teh Iwalti tukang lintar. Cek urang mah tukang ngecrik. Eta teh lain basa heureureuyan. Tapi jeung saenyana tukang lintar mah bunga mun ngadenge caah teh. Sabab mun isukna orot pasti laukna teh loba pisan. Harita ge mama kabul urang kampung Panajogean daerah Cibatu Garut. Kabeneran kampungna teh deukeut pisan ka walungan. Ukur jarak 100 meter. Peutingna teu daek sare. Dangdan kecrik jeung koja atawa wadah lauk. Bedug subuh geus turun ngajingjing kecrik nyorendangkeun koja mawa oncor tamati tajong kawantu masih keneh poek. Init ngagidig teu ngingetkeun ka keung jeung tiris. Kasubuhnakeun mah cai teh geus rada orot. Teu pati ngaguruh teuing kawas peuting tadi. Mama kabul barang datang ka hiji leuwih nu nyangker dong caina leuleuy. Teu antaparah deui singkil. Cerup ancrup di tebeh sisi. Seak, gepruk, kecerikna dirungkupkeun ka leuwih. Tuluy ditarik talina. Nujung-junganana geus ditalikeun kana pigeulanganana. Ati-ati naker sarta diayap bisi lauk maloncor deui ti gigir tina beungbeurat timah. Ah, sia gede ye. Loba ye nu karungkup. Moal salah da banjir peuting teh. Cek mama kabul bari ngayap ngajungjungkeun kecerikna. Barang boroso teh nya. Nilem, mujair, jeung deleg karungkup munggah sababaraha hiji. Hag sia, beunang yeuh ku aing dipikahayang teh. Ngejedog sia dah. Da moal bisa leupas deui deuleunan. Cek mama kabul ngomong sorangan. Bari nyerek deleg nu sagede bitis manehna. Gepruk, gepruk, sababaraha rungkup kabeh taya nu misleuk.
rek hiji rek dua siki teu burung aya nu karungkup. Mama Kabul kacida bunga heunana. Hatena geus ngalamun yen bakal menang duit ladang kancra jeung deleg. Geus puguheun ari nilem jeung lauk mujair mah. Sanggeus didinya dina eta leuwih taya deui nu karungkup, ceuk pikirna beak meureun. Mending rek pindah deui ka tongo. Terus Mama Kabul leumpang mapai-mapai tambakan Cimanuk ka girangna. Geus kitu kersaning Allah. Barang Mama Kabul keur tongoy leumpang muru sedong nu digirang, nah atuh sanggeus ngadeukeutkeun ka sedong katara kumanehna ngalemeng. Aya nu ngajolopong hanapeun dadap cangkring hiji jalma bangun nu teu empes-empes. Renjag, Mama Kabul ngarenjag. Reuwas lain dikieuna nempo anu ngajolopong. Astagfirullahaladzim. Aya jalma ngajolopong di dieu beu. Moal salah ieu mah. Kabawa palid. Kebantingkeun ka sisi sigana mah. Alah urang mana nya. Ceuk gerentes hatena bari gog cingogo nyang hareupan eta jalma. Panasaran Mama Kabul rumpu-rampa kana sakabeh badan nu ngajolopong teh ti bitis nepi ka sirah. Haneut keneh tapi ceuk gerentes hatena. Cing urang rampa dadana. Tuh geuningan aya keneh renghapna mah. Can pae jiga nama. Paling kapayan hungkul budak teh. Hayang nyaho rek diurutan. Karunya teuing jang. Ceuk Mama Kabul bari ngurutan ti mimiti betisna terus ditaekeun ka luhur kana beuteung jeung dadana. Lamusirna, pundukna terus dibalikeun sina nangkarak, ditarik-tarik dadana sina ngeper ngabantu amekanana. Harita geus nyai-nyayan beurang. Nyah nu kapaehan teh beunta. Ret nempokaker nu keur ngagugulu. Teu anta parah deui Ahmad cengkat bari ngasongkeun peureupna. Anjeun rek mahen ka kuring hayo. Ujang. Mama mah lain rek maehan. Tapi mama pribadi nu geus nulungan ka Ujang. Sing sadar Ujang. Maca istighfar jang. Ceuk Mama Kabul bari neuteup ka Ahmad. Ahmad bencrong geus sidik yen teu wawuh. Gancang manehna nurunkeun deui peureupna bari pokna. Oh, jadi abdi teh ditulungan ku mama. Dupi mama teh saha punten? Ceuk Ahmad bari gek cingogo. Sebalikna mama rek nanya ka Ujang. Jeung kunaon pangna Ujang palid ka walungan. Ahmad rada bingung rek nerangkeunana. Rek sajelasna dibejakeun asal mulang. Teu merean hatena bisi jadi papanjangan. Leheung-leheung mun teu keuna ka jalma ngarti. Sedeng mun keuna ka jalma nu teu ngartieun mah pasti kudu kapanggih jujutan nu saestuna. Naon sababna pang dibinasa batur jeung naon sababna batur ngabinasa manehna atawa saha jalmana nu rek binasa teh. Ceuk gerentes hatena keun bae. Engke ge anging Allah nu bakal mukakeun kana amal perbuatan maranehna. Sabab aing kasaha deui rek nuduhna. Barang walahu alam nuduh kamistam nu babarengan boa lain. Numawi mama. Abdi teh wasta mah pun Ahmad. Kawit mah tebih di Cirebon. Ngalalana ka daerah Garut milari pengalaman. Nanging kersaning yang widi abdi nuju meuntas kaburu ku Caah. Nu teu katawis mimitina. Gitu mama. Amuing kutanjang. Urang teh tebih. Urang tebihnya. Dedeh teuing. Dikadarkeun kenging kecelakaan. Saena teh Ujang teh teras pupus. Dasar milik keneh Ujang. Kawan tu niat oge sae geningannya. Ngalalana ngilari kasampurnaan diri Ujang. Milari pengalaman. Mama percanten katurunan Cirebon mah. Ahli ngalana. Kentur tapang isat salira. Ceuk Mama Kabul bari katambah nyaahna.
Nya tambi lumayan ulah ngaringkuk teuing ngotok ngewok kurung batok. Sawangsulna dupi mama saha teh kakasih teh. Cek Ahmad bari henteu weleh lentong nyiar pikanyaaheun mama Kabul. Mama mah anu katelah ku batur salembur diserbut mama Kabul. Ari lembur mah kampung Panajogean. Ku kituna ujang ge ku mama ayeuna bade dibawa ka imah mama. Hayu di mama salin anggoan karunya kebulusan meureun. Gerahayu ujang uyayeuna mah urang balik ka imah mama. Cek mama Kabul bari rada ngalimba watireun ningali Ahmad. Hatur nuhun mama. Sumangga abdi bade ngiring ka mama barang sadinten ieu mah bade ngadeurekeun heula kalungse sareng ngantosan tuusna pakaian. Cek Ahmad bari nangtung rek milu ka mama Kabul. Tong seueur carios ujang. Boro-boro sadinten, 2 dinten. Hayu bae gra. Engke di ditu mah di imah mama urang panjang lebar gra nyariosna. Tembal mama Kabul bari ngajakan leumpang. Ahmad leumpang nuturkeun mama Kabul ti pandeuri mapai-mapai sisi walungan. Barang geus nepi kana sisimpangan jalan ka lembur mama Kabul. Dah ka dieu jang, mengko tuh geningan katara imah mama mah nu lega buruanana. Sabab paranti jual hasil palawija. Cek mama Kabul bari ngajakan mengko. Eueuh gening ageng bumi mama mah. Sareng deui eta lembur celuk-celok bumi dibuina apa aranggang tebi pisan. Cek Ahmad bari melong ka tonggo. Atuh da di dieu mah jang ukur aya 15 suhunanna teh. Aya 15 suhunan. Aralit tur aranggang. Anu kaetang panggedena teh iwal ti anu mama teh ya. Nya sanajan mama mah gulak giluk ngandua jeung nini eta ge. Cek mama Kabul bari tuluy leumpangna beuki mawa gancang. Kutan, mama teu kagungan putra atanapi putu, atanapi teu araya bae di dieu kitu. Cek Ahmad. Sanes teu araya di dieu. Mama mah memang teu burung-burung acan. Mama teu boga anak. Cek mama Kabul bari ngareret ka Ahmad. Oh, panginten wae atuh. Cek Ahmad bari ungut-ungutan. Teu lila, geus nepi ka imah mama. Mama Kabul gancang gegeroan ka pamajikanana nu katelah Ibu Suji. Eleh gening mamanya anak tamu. Ti mana mama? Cek Ibu Suji ngabageakeun ka Ahmad. Keheula urang ka imah ngarasase cacaritana. Memang ieu teh si Ujang tatamu ka urang pisan. Cek mama Kabul bari terus mau asup ka jero sor Ibu Suji ngasorkeun sanak wawalinian. Gek sarara darariuk pasing hareup sing hareup. Solongkrong Ahmad piheulaan ngasongkeun leungeun ka Ibu Suji. Mangga ibu, abdi ngenalkeun pun Ahmad. Cek Ahmad bari tuluy diuk deui. Sami Ujang. Ya ibu ge ngenalkeun Suji. Cek Ibu Suji. Ti mana kitu mamana ieu teh? Cek Ibu Suji bari neuteup ka mama Kabul. Kieu geura ku mama urang caritakeun asalna. Derak-dak mama Kabul nyaritakeun bapanggihanana basa lintar ka Cimanuk ditetek teu aya nu kaliwat. Amuing dedah teuing jang Ujang teh kenging bahaya. Dedah teuing mangkaning tebih ti Cirebonnya. Cek Ibu Suji bari semunu ngalimba watireun ka Ahmad. Sumuhun ibu, tembal Ahmad. Geus we jang, jeung ibu jeung mama di dieu. Keun etang-etang ngabaturan mama sareng ibu. Da ibu mah teu boga anak. Sareng deui bade milari pangalaman mah Ujang ku mamana ge di dieu tangtos dituduh-tuduhkeun. Cek Ibu Suji bari nyalangkrung Cipanon. Nya Ujang,
tong waka incah bailahan. Keun, ku mama dibelajar segala pengalaman mama. Rek ditomprokeun. Mama ge keur ngorah tukang ngalalana. Cek mama kabul bari neuteup ka Ahmad. Hatur nuhun mama sareng ibu. Abdi diangkeun ku mama kalihna ibu. Ku kituna berat nyuhun berat nanggung. Abot narimakeunana kana kasihan manah mama sareng ibu. Hatur nuhun bujeng-bujeng aya kasauran mama. Sadalah henteu oge abdi seja nyelapkeun awak nitipkeun diri ka mama ka ibu di dieu. Maklum abdi mah jalmi tunggara. Cek Ahmad. Dina hatena gilig rek ngadon nyirnakeun heula diri di dieu. Da sanajan balik ka lembur oge matak pika nyerieun. Nambahan kapanas hate lantaran sidik komariah jalir janji cidra pasang subaya kawin kanulian. Cek gerentesna mending rek ngalalana heula itung-itung neangan pangalaman. Syukur atuh Kasep. Heug di dieu wae Ujang. Eta ngwalan heula Ujang. Salin tuh ku kampret mama aya nu bersih jeung sarung ratu. Cek mama kabul barin jung nangtung nyokot kampret ke jeung sarung nu bararesih. Sok dibikeun ka Ahmad sina salin. Pakaian Ahmad nu baraseuh sakalian ku Ibu Suji diseusehan dipoe-poekeun. Lembur paminggir poe Jumaah. Harita katara ramena. Sabab aya tatabeuhan sora calung mapag anu tas ti kaum. Saeuletan mobil-mobil nu beunang ngararangkenan. Panganten mah dina sedan, dirarangkenan ku rupa-rupa kekembangan, dicaruk ku kertas warna-warna. Panganten di tukang, ngarendeng meunang ngahias dangdanan sarwa barakbak. Sok komo deui Neng Komariah keur geulis teh katamah reuncem mutuh jiga widadari turun ti kahyangan. Jut turun tina sedan dipapag ku sora mercon ting beledug. Renteng manditing deredet. Ger nu surak ear ngabageakeun nu ti kaum mentas walimah akad nikah Neng Komariah jeung Ujang Sueb. Panganten teh dicalikeun dina kursi diburuan. Sabiasa nurutkeun karuhun Sunda nu tas kawin beres dirapalan kudu bae disawer ngalap papatah ti paraji. Jalma-jalma kolot budak sakur nu nyaho lalajo. Atuh maniharin usik. Katambah pasadak-sadak ku barudak nu marulungan duit ti nu nyawer. Beres nyawer buka pintu. Sup panganten arah sup ka patengahan dirubung ku para mojang nu tarandang gareulis tur perceka. Sobat-sobatna Sueb aplusan arah supna ka imah. Sabab ngahaja rarencepan bisi aya nu ngintip. Tarutamana kulawarga Ahmad. Sabab ari ceuk Hatemistam jeung Mang Adur oge Mang Taslim nya kitu keneh moal muncul deui Ahmad mah. Sabab geus ngalengleong bangkena di walungan Cimanuk. Ngan kade euy, bisi kulawargana nu sejena panas pedah Neng Komariah dikawin ku Sueb. Ayeuna sing hati-hati, sing rancingeus. Maklum euy. Wayahna dahar ge aplusan lah. Sok komo deui ke peuting. Kade ulah cari cingeun. Urang teh lain sieun ku si Ahmad. Da ayeuna mah manehna mah buktina geus jadi wadal Cimanuk. Ngan bisi kulawargana nu sejen. Ceuk Mang Taslim ka babaturanana. Atuh dasanyana Kang Taslim. Kuring leuwih siap sadia pikeun ngabela babaturan urang nyatana Sueb. Jeung deui urang rumasa geus dibere buruhan nu lain saeutik ku Sueb. Ceuk Mang Adur bari nulak cangkeng laga jago. Ayeuna mah jig bae ka ari mah. Jug marenta dahar ka dapur jug.
siapkeun kuring nu siap sadia di dieu di buruan. Sabab kuring mah can hayang barang dahar euy. Ceuk Mistam ka baturna nu tiluan. Atunya Tam, pek kadinya. Da jeung sanyana kuring PJT korosieun ya. Wayaki wari geus lapar. Tidinya mah pating laleos ka dapur rek marenta darahar. Di jero patengahan imah ngaberes para ondangan nyarengan ka panganten. Panganten dari yukna dina Alketip nu ngahaja disayagikeun deket lawang kamar nu meunang ngahias. Disagigireun para tetamu kakara kuneng komariah katingalieun rada jauh ti manehna. Aya awewe nu basa ayeuna papanggih di ondangan. Basa ka ondangan di imah Mistam teh. Nu ngaku ngaranna Suparni sarta nu nembong-nembong foto ngarendeng jeung Ahmad. Neng komariah ngagebeg lain memeueusan. Rai deui hatena panas. Nempo eta awewe. Cek dina pikiran Neng Engkom. Aing mun teu karana awewe eta. Moal teuing bisa pukah jeung Kang Ahmad. Tadi nama aing teh niat kieu jeung Kang Ahmad. Kari-kari ayeuna teu disangka-sangka bakal jeung ngaran Sueb. Batur satatangan nu teu aya maksud ti tadina. Eta Suparni teh gawena ngan mencrong wae ka panganten. Sakapeung-kapeungeun emut ngagelenyu jiga nu ngajakan imut ka panganten lelakina. Atuh Neng Engkom tambah girukeun wae. Mun ceuk wenang ku aing diusir cek gerentes hatena Neng Engkom. Dina waktu nabrak dalahar sanggeus beres didoaan ku Mama Lebe. Neng Engkom mah can daek ieu dahar. Sanajan pada maksa oge. Hatena ngolembar. Ras inget ka Ahmad buah hate cinta mungaran. Ras deui inget kana kenyerian ku Ahmad dipangduakeun pikir dipangnyelewerkeun ka awewe nu ayeuna aya di dinya. Sakapeung-kapeungeun Neng Engkom miceun beungeut ngalius ka tukang tina teu werat nempo awewe eta nu ngaranna Suparni. Jeung deui sakapeung curucut cipanonna. Ari ras ku kanyerian asa direbut tunangan dipaling kacintaan ku batur. Nepika bubaran ondangan oge Neng Engkom can ieu hatena gumbira. Malah digaroda digara ronyak oge ukur seuri meueusan bari jeung bareureum. Ondangan geus bubar. Panganten lalaki dibawa ngalobror ku Mama Haji. Uwana Neng Engkom jeung kulawargina nu sejen. Ari Neng Engkom gawena ngerem maneh di kamar panganten nu dihias. Bari ngalamun sarta cipanona ngucur. Teu disangka satungtung buuk. Kang Ahmad bakal kitu petana ka aing. Gening Kang Ahmad teh nolas ikhlas. Daek ngadua hate jeung kawas nu ngahaja mapanas. Jiga nu nyaho yen aing boga hubungan jeung Kang Ahmad. Eta awewe teh nemongkeun foto. Malah waktu ondangan ngahaja datang. Aing moal teuing kawin kanu sejen mun teu alatan digoda ku eta awewe mah. Tobah teuing pangeran. Cek gerentes hate Neng Engkom bari nyusutan cipanona. Nepi kawanci asar, Neng Engkom masih keneh ngerem di kamar. Kaluar sotenan, sasat kubu Haji digurudrak-gudrak diajakan ka Uwana jeung ka imahna Mistam. Itung-itung menyungan bari mawakeun rantang sakalian nepangkeun ka kulawarga Neng Engkom jeung kulawarga katut sobat-sobatna Sueb. Neng Engkom gancang dangdan deui ku pakean nu basajan. Teu make rarangken kawas waktu rek ka kaum. Da ieu mah rek nepangkeun ka para kulawargana. Bring sararea ngabring dijajab kumang pirang-pirang mojang nu garandang tur para santri murid Neng Engkom.
Harita teh nu dituju ka uwana heula Neng Engkom tuluy ka uwa-uwana nu sejena nu tepati deuheus malah terus ka bangsa kulawargana Sueb. Atuh suksok pada marahanan duit kitu deui aya nu ku papakayan sinjang batik jeung pikabayaeun. Panutupan ka sobat dalita Sueb nyaeta ka Mistam. Lantaran rasa rumasa keur Bu Haji jeung Mama Haji jeung mah ku ayana Neng Engkom ngarangkep ka Sueb teh alatan pangjeujeuh Mistam. Sok komo deui Sueb kacida mulang tarimana ka Mistam teh. Mistam kacida dagdag degdegna bari dibarengan marahmai rasa bungah dipikolot. Mangga laling ih. Aduh, ku ngarepotkeun atuh sareng unggal angel sanes kanten. Hawatos temenan ka panganten. Mangga Neng, mangga Mama Haji, Ibu Haji, caralik di dieu. Cek Mistam. Teu ngarepotkeun ujang. Kieu kedahna atuh da sareng sami-sami saderek mah. Cek Pak Haji bari sarerea arasup ka imah. Korsi hampir teka bagian sakitu aya sitilus telna. Tami lumayan ujang. Nyai kaemutan ya ti Neng Engkom. Cek Bu Haji bari ngasongkeun baki. Sanes lumayan deui Ibu. Hatur nuhun atuh. Tembal pamajikan Mistam nu nampanan baki ngaranna Suhemi. Ari Neng Engkom tambah ngalamun tuluy mukaan majalah Sunda nu aya dina hanapeun meja. Dibukaan salamar-salamar terus dibaca ku jero hate. Eukeur mah Neng Engkom teh resep maca asa disayagikeun ku pribumi. Batur mah ngobrol, Neng Engkom mah anteng mukaan majalah. Barang geus nepi ka tengah-tengahna, buku majalah teh katempo aya surat salambar. Teu ditilep jigana urut maca nu boga, ngan sok diteundeun di dinya. Neng Engkom panasaran, hayang maca sanajan surat nu sejen oge. Dawatekna sok hayang bae maca. Api-api maca isi buku, sedengkeun unina surat teh kieu. Sueb di imah. Kade salah. Ieu klise Ahmad kudu diabdrek. Hijikeun jeung klise pamajikan dewek nu ngora. Supaya engke jiga Ahmad ngahaja dipoto duaan jeung Supardi. Tah geus beres urang ngayakeun salametan naon bae. Sangkan Neng Engkom bisa kaondang ka urang. Tah engke sina ngarendeng diukna jeung Suparni. Sabab Suparni ge geus dibejaan rahasiana. Taya lian maksud ieu teh pikeun mukahkeun antara Ahmad jeung Neng Engkom. Dewek Mistam. Tamat eta surat dibaca, Neng Engkom reup geuneuk rai pias. Mani tambah bodas hatena ngagegedeg. Gancang eta surat ku Neng Engkom dirawatan. Teu kaciri geus asup kana kantongna. Pikeun ngabuktikeun di akhirna lamun aya tindakan manehna ka Sueb jeung lamun teh mah Ahmad ngayakeun pertanyaan. Haram jadah. Sugan mah bangsat kabeh, buaya, bandit. Teu kapalang keur parurinyus teh nipu kaya kieu mah ka ngaran kamariah. Teu sudi najis. Aing ukut ngahiji rabi jeung bandit Sueb. Mistam teh sing horeng koncona. Ku lucu. Cek gerentes hate Neng Engkom bari huntu ti ku kareket bakat ku nafsu. Lamun teu didasaran ku kasurtian mah meureun hayang ngamuk harita keneh. Leng Neng Engkom mani uleng ngalamun pendelik panonna ka Sueb cuana lain di kieuna. Dadak-dadak asa nempo satru atawa musuh. Kolebat rupa Ahmad ngolebat dina bayanganana. Duh, Kang Ahmad. Ya abdi rumaos lepat. Abdi teu asak sasar. Mana horeng abdi teh katipu ku ngaran Sueb. Hapunten Kang Ahmad.
Iraha engkang bade sumping Kang. Abdi gerak dijahit ku engkang. Cek Neng Komariah dina hatena. Teu lila leng Neng Komariah teh teu eling. Guprak labuh tina kursi ngudupung dina kolong meja. Mitra Sukaseni Sunda Sadayana sakitu wae heula nya. Episode kaopat di arah Pati lalampahan Neng Engkom sareng Ahmad. Urang teuneun di haneuleum sieum, urang tunda di Hanyuang siang, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Insyaallah urang lajengkeun enjing di episode nu kalima. Sakitu wae nu kapihatur hapunten samudaya kalepatan boh bilih dina nyanakna ieu dongeng teh seueur kalepatan sakali deui da pribados mah Dharma diajarnya kanu ngadongeng teh teu gaduh guru, teu gaduh namina teh nu ngalatih kitu nya ieu mah diajarnya lira we gitu. Mung pribados mah memang resep gitu kanu dongeng-dongeng Sunda teh sapertos dongengna Mang Barna begitu nya Wakepo, Mang Jaya sareng nu sanesna tah pribados hoyong nyobian gitu. Janten hapunten bilih dina nyandakna ieu dongeng teh seueur kalepatanana. Mangga hatur nuhun mitra, insyaallah enjing urang sambung deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.